babarangan ongko kan dia datang lah. Tapi kapan tuh nganan saya nele Mang Ocong ibu nele Mang Ocong neng nele Mang Ocong ayah Mang Ocong ayah tadi kan ayah 2 yang Mang Ocong nggak dia 2 tapi pas di tangan di tukang ayo di belah itu kira-kiranya emang kadang-kadang gitu jangan masuk kadang-kadang kalau gitu buku cina hayu urang ngalaut cina soalnya penyanyi bagian tadi araya di dari ayeuna kan si Ocong nu wadah Masya Allah astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah balik dia balik di dia jelema lain jin lain jelema dusun emang jelema lain penyu di Ocong aya di dia aya si Sinarieun aing tadi kehujanan tenda rubuh berkah Mang berkah oh anu tadi eta mah berkah jeung berkah beda ai berkah mah eta iya lambat naon kan tadi saya ngebel tok saya rek ngahibur bobaturan sekolah Kang Bram hayu geura OTW cicing bae tadi mah lain ngomong Bram tok hayu urang OTW urang ngahibur bapak beureum Bram sorangan ngomongna beureum urang mah nyahonna bapak beureum eta tadi ngomongna di HP bapak Bram beureum aya tilu ngaranna nya mah ngaran aslinya Susu Hadi ulah digitukeun ulah diketeng gitu jorok sia eta jadina kan lamun di kandi eta jorok banget sakalipuskeun Sukandi Susu Handi Suhandi susu sama kayak susu nu kadua ngaranna eta Kang Bram nu kadua Kang Bram anu katilu kendil gada di awal nih saya asana ku bagus desa Suhandi bagus mantap nu kadua Bram lebih mantap lebih berwibawa iyalah anu katilu kendil asana jangan minumnya eta mah kendi dusun alhamdulillah toh kebetulan tadi saya nyawet anakna pamang tadi kebetulan di dia nyawet anakna hadina aing bae ayeuna ngalawa sia boga 2 job aing hiji alhamdulillah aing atan teu boga duit untung aing balik kunaon tos nyawet langsung balik alhamdulillah aing tak timbang tenda aing deui bae tapi berkah kendilnya suaninya Abramnya iya hendak Bram apa hendak kendil apa hendak Suhandi mas Bram lah Bram telah anu keren mah Bram Bapak Bram nu telah keren Bram lampunya pun dia mantep ya naon lampu iya berhubung tepatna kos kieu Mang urang saayana benggeus kajeun karena jadi bintang tamu kan tadi mah binatang tamu cenah binatang tamu dek naon atuh teh Cong cicing ieu duit 1000 jeung anak aing jajan tolong aing limu ieu hop ieu ada lu bahaya eta duit 1000 aing bikin ka personel bikin usop duit 1000 ieu iya 1000 ieu atuh aku teh usop 1000 di kecamatan tadi 1000 aduh lumayan ieu weh bukan haknya ya tah yang nama duit 1000 aya jelema takut di kamu apa kabina-bina 1000 jeung anak aing jajan tongkeun ge mang eng tuyul dah lah dah hah ya nuhun THR tadi alhamdulillah meriah toh alhamdulillah sia datang ka dieu teh lambat di sebenarnya pan sia bahaya sia Cong weh urang pan kantang datangna ka dieu teh kita jadi bintang tamu kudu on time jelema mah iya sia tadi lambat ye lain saya lambat lamun sia lambat ye kumaha lamun ku bapak Bram urang teu dibayar pan aduh Cong bahaya Cong iya Bu boleh contoh pemain makren kieu woi lain matre lain emang nakos ieu belum menghargaan ini teh kan sahabat sekolah saya atuh sahabat kolektif
Saya mah kata kadike dionaku kambrang moal mikiran bayaran. Astagfirullahaladzim. Gak ada mikiran bayaran. Sija ada kepikiran bayaran ke tapi anak aing jeung pamajikan aing di bahu nungguan bae. Kumaha lamun misalkan aing baik teu mau nanaon. Moal mikiran bayaran yang menghargaan. Cong, ulah ngomong gitu tuh, Cong. Pan Kaju ge sanu mikiran bayaran. lamun mikiran bayaran mah eta mah urusan kambrang. Lamun aing mikiran bayaran rugi. Manya tenda aing mikiran mayang. Sound aing mikiran mayang. Buku aing kan juga hayang dibayar. Oh, gitu. Toh, aing mah ieu mah babaturan. Iyalah. Aing mah teu mikiran bayaran. Anu mikiran Bapak Bram. Oh lah, Yang Ocong mikiran bayaran, berarti aing dibayar ke Ocong. Bayar dong. habis. Nah, assalamualaikum mulai naon. Padahal mah izin ulang dia. Kenaon? Cek Bram teh aing buka bobotron tolol-tolol deui gini. Mamang tolol ge jadi duit. Hah? Mamang tolol ge jadi duit. Oh sih. Daripada Tapi aing kan rugi. nah, Lama aing dan kieu aing hargaan. siapun hayang dihargaan di lamun diri mah. Moal lain bakal bisa ngahargaan. Contoh lumpang. Ya. Seorang komedian nu mata kehargaan di mana? Di budak leutik. Lah, sarua bae com budak leutik pasti berpendidikan, manehna ge pasti bisa mana nu kolot, mana nu budak. Ai kolot mau urang lain lumpang. Ih, Mang Ocong tuh kolot. Iya. Lain. Heeh. Ibu-ibu. Iya. Lumpang. Ih, Ocong. Oh, Pas budak aing hargaan. kumaha? Tuh si Ocong tuh. Pan rugi aing meureun. Kabeh mang ngaran pelawak eta di mana ge kan kitu doang mang. Oh, hargaan tina namana tapi eta bagus berarti urang jeung budak leutik geus bersahabat. Oh, bener. Eta kos kitu ngaranna mang. Geus memeh ya ngomong assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan assalamualaikum. Atuh aing di heula sia mah kolot. Sia mah budak. Assalamualaikum. Aing heula meureun sok. Kok mana di mana ke kolot heula aing pan kolot meureun. Sia kolot, cek saha sia kolot. Sia budak keneh, sia jeung aing ge kolotan aing. Ngimpi buku lahir ke heulaan aing. Aing hayang nyokas sia. Sia lahir tahun sabaraha? 7 tilu. Aing 80 berarti kolotan aing. Iya. Kudu mikir pakai otak jelema mah. Atuh. Kolotan aing atuh. Oke. Sia lahir tahun sabaraha cek aing ge? Aing lahir 7 tilu. Aing 80, 7 tilu jeung 80 lobaan mana? 80. Berarti aing kolot. Mangga ieu lah. Tuh hayang-hayang teuing aing. Sia mah lahirna ya kuing dijejak. Abo, pantes aing rajin. Ya nguyak we aing di luhur nya di handap geus. Hayang keluar, hayang keluar. Main jejak aing sial. Ayo. Assalamualaikum tadi can ngabareun teh. Hah? Sia jeung aing kolotan aing geus nya tadi. Bos. Oh, aing poho betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lihat. Warga Onyam, orang Onyam aing mah nyaho tiba heula ge kompak. Di zaman aya film Bapak almarhum Iman, mun teu salah. Imannya, Bapak Iman. Nyo Iman nyo teu puguh sama teu Iman. Eta film nu paling terkenal eta Bapak Iman almarhum. Baheula. Saking kompakna, Cong. Jalan tuh. Ibu, si Neng, bapak-bapak, budak leutik, ibu anu berkerudung, siap. Dulu Cong. Henteu dititah ku aing kompak nyareupna ka dieu kabeh. Lamun nyana ngarep ka ditu nongkrong aing saha? Terus kan Perkenalkan, nama saya Anto. Itu nama pendeknya, nama panjangnya Anto Wiguna Pratama Atmaja Cahya Negara Kuratining Romaja Negara Aditya Prasetya Taman Bunga Ismail Marjuki. amin ya rabbal alamin. Siapa aduh atuh beakeun orang Onyam ngaran ku sia kabeh. Emang kunaon? Pendek ku si Anto. Heeh. Ai singkatan. Setiap nama pasti aya singkatanana, Cong. An eta anak. Iya dong. To eta tolai. Tuh kadene Bu. Ieu Anto anak tolol. Kamu tolol masih ya, Cong. Nama saya Anto yang biasa dipanggil Kulan. Tuh. Alhamdulillah. Gitu Lin. Kunaon? Yang dulu datang ngomong lagu ganti ngaran. Sanu ganti ngaran. Ai cikene? Ih, goblok mah. Katakan gini itu bener. Perkenalkan, nama saya Anto, itu namanya yang biasa dipanggil Kulan.
Naon sih, Cong? Ganti ngaran ngomong aing mantuan mere nasi kuning modalna. Saha nu ganti ngaran? Eta Kulan. Nama saya Anto, biasa dipanggil Kulan. Coba saya gerokeun aing. Anto Kulan. Hah? Iya nya Anto Kulan enggak kan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya telah hadir di rumahnya Bapak Bram. Sebenarnya pada malam hari ini tuh saya harusnya adanya di Bandung. Ai, mantap. Berhubung di Bandung saya saudara tidak ada, mengundang eueuh tadi ya. Aku soalnya suka jadi pamenta-menta di ditu sia. Dan alhamdulillah saya ini salah satu yang sudah dianggap sebagai keluarga oleh beliau Bapak Bram. Terima kasih. Ngomong non tadi dianggap non? Saya sudah dianggap sebagai keluarga oleh Bapak Bram. Dianggap Sebagai keluarga. kunaon tadi saya lewat Kang Bram cicing bae banyak keluarga di cicing kan? Dia tidak nyaho dia. Kamari aing ulin ka imahna. Aing sempat datang ke imahna. Aing pas asup eta Bapak Bram aya di ruang tamu keur dieu. Alhamdulillah, Cong. Terus Pasnya neuleuh aing asup ka jero, Bapak Bram langsung hudang, langsung ngomong ke aing, "Keluarga, keluarga, keluarga." Aing dianggap keluarga. dengekeun anak bayawa. Jengkel man eta mah lain dianggap keluarga tapi diusir. Nyana ngomongnya keluarga, berarti aing dianggap keluarga. Si asup. Kang Bram ngomong, keluarga sama diusir. Maksud Kang Bram, keluar enggak, lain keluarga. Pantes aing ditinggalkeun hees. Oh, keluar aing diusir. Eleh wae. Kunaon? Aing mah pas asup ngaranna bobotoh sekolah ye lain. Lain Kang Bram anu nyambut. Saha? Pamajikanna, Pamajikan Kang Bram. Saha ngaranna? poho. Kayak gitu. Ini salah satu anu tidak masuk logika. Tidak masuk logika, Cong. Karena dia nu nyapa pamajikan, otomatis kan pamajikan ini sebenarnya nyaho ngaranna, meureun. Pangaranna ge bobotoh sekolah. Nyana teu kenalkeun baturan nyaho eta pamajikan Bram. Kitu maksudna. Oh, terus kumaha? Aing ngebina asup lain. Ya. Nutup lawang. Tok tok tok. Wow. Cicing atuh. Aduh, tadi kayak Tok tok tok. wow. Kos kuis teh tok tok wow. Atuh make eta. Oh, Buka lawang di. kumaha? Assalamualaikum. Buka lawangna, kumaha buka lawangna? Pelang Tok tok tok. Wow. Assalamualaikum. Dijawab ku pamajikan Kang Bram. Kumaha? Waalaikumsalam. Pas buka lawang, wauhan. Mang Ojong. Duh. Pas itu asup Mang Ojong. Iya. Aing asup, diuk di sofa aing mah langsung. Sieun kita langsung duduk di sofa. Sofa. Aing ditinggalkeun hees bubu. Pas panjenengan duduk di sofa, pamajikan Kang Bram gerokeun anakna. Kumaha? Neng, aya Mang Ojong kue kaluar-luarkeun. Hebatnya nama. Sebos ya gitu. Ya bebeungeut sia. Pan sabebeungeut cenah kunaon? Atuh aing dicerok kue hiji kaluarkeun. Aing nggak naon. Kue na ge dikaluarkeun. Kita satu nasib. Sependeritaan. Betul. Hati-hati mantakan geus ya lamun boga sumut monyong ya. Ini baheula nu kakak aing sebutna monyong bae aing udah cek aing ngecong. Pan di aya parudan meureun. Tak naon di parut sok. Cek bea. Puas. Lain masalah puas. Mending monyok. Hirup kos aing jelema kaset. Kaset di mana? Aing mau cawadeun. Elin. Elin kumaha? Bibir nampe. Bibir geprek itu. Iya ya. Jelema nu tilok ulin ka Jakarta ya. Jakarta. Tahu nggak bibir jebleh? Kunaon? Bibir jebleh. Kata-kata cewek Jakarta enak untuk bercinta. Anyir. Daripada sia sumut sia monyong ya. Aing mah ngabejaan ka sia nya. Lamun dek nyebrang jalan boga sumut monyong, eta geus ulah nungguan mobil lewat, ulah culak kilep ka kiri ka kanan. Terus geus langsung nyebrang bae. Lanjut. Lamun sia nungguan mobil lewat, awak teu kasarempet, sumut teu kasarempet. Hampotan. Mending bibir monyong. Naon? Aya riwayatnya. Maksudna? Kata cewek kampung, bibir monyong kalau diciumnya penuh dengan kenangan. Gila, penuh dengan kenangan ya. Juga neng penuh dengan tai kotok. Aing kenalan deh. Cek saya tak, mun bibir monyong. Ya kamu majikan. Atau makin monyong bae ya? Bikin jebleh. Makin monyong. Bleh. Nyong. Bleh. Nyong. Bleh.
Nyong, nyong. Awas, awas, garangan deh nyasa. Aisyah nang para huda di mana? Ya nama jengkeleun, non. Oh saweran. Bleh. Nyong, bleh. Nyong, nyong, 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 bleh. Nyong. Ieu modalna edan doang prima lam. Sok majikan memang di alam kumaha? Hah? Di alam Kenalan heula? Oh, kenalan heula. Assalamualaikum warahmatullahi Hei. Logatnya enggak dieu eta aya salah. Aduh, bohong ngaranna. Assalamualaikum. Ya, badieu aya neng kan. Ya aman teh budak. Cenah ge sarua ya tukang tuh. Tah nu karek balik tah. Nah, iya. Ieu jelema mundar-mandir bae tadi. Nyana kabanjiran di Pali. Kabanjiran hawe lalaki. Kabehan. Awewe. Kan nyebut kakak. Bu banjiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oce Oang. Ocong. Ini hebatnya sang anak oncom. Lain. Tempe. Itu nama pendek. Nama panjang ayah. Wah, mungkin saya bukan nama panjang. Tadi saya panjang no. Panjang pendeknya Anto, panjangnya Anto Wiguna Pratama Atmaja Cahya Nagara Kuratkening Rumancanagara Aditya Prasetya Taman Bunga Ismail Marjuk. Eta panjang mana? Ya. Panjang saya di ayah. Coba. Ocong, surocong, marocong, tukang pancong, aku loncong, ayah pocong, dicong-cong, cong. Aduh cong-cong guys ya. Nama saya Ocong, biasa dipanggil Cicing. Hei. Saya nyaho aing di mamana ge lamun jelema digerokeun eta teu kulan ge apa ge naon. Ya, saya Ocong, biasa dipanggil Cicing. Hei. Biasa cek batur enon mun sakeun digerokeun teh ya, teu kulan ge apa ge naon. Hai mana? Nama saya Anto, biasa dipanggil Cicing. Ya, Ando dipanggil. Nama saya Anto, dipanggil Kulan. Anto, Kulan, Ocong, biasa dipanggil Cicing. Panggil lain. Cong. Kan Cicing. Cong. Jeh. Ocong. Boy pan Cicing mah. Tapi kan dipanggil ke Cicing, tolong. Alhamdulillah toh. Ya. Tadi kan saya di Babakan gak ada kehujanan. Nah berhubung saya profesionalnya ditugaskan ke Kang Bram Tengah Hibur, langsung OTW. Wah, tah Cong. Aing pikir ieu sampai ayeuna ieu bahasa OTW anu can urang nyaho ieu. OTW. Pan sok aya teh jelema nyin status teh di WhatsApp. OTW. Heuh. Nyin status di Facebook. OTW. Nah, ari OTW teh tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hei. Hei. Nuhun ke naon? Nuhun ke naon? Dua bungkus doang. Sapa? Kang Bram nuhun. Oh, eta Kang Bram. Eta batur mamang sakola. Oke, bahala bisa main bola jeung nyana. Oh, sok main bola. Oh, bener sok main bola. Emang bisa main bola? Mun ayeuna nya main bola, mun ayeuna nya main bola ya modal di lapangan. Dia kan ngaran olahraga. Ngaran kan Kang Bram Suhandi, babaturan ide dia tah. Sa. Kang Ahmad Dipai, disebut tadi beda. Iya kan dia itu kemek. Oh, nu bagus. Ya ngaran bahala mah Eta kemeknya ieu ya. ngaran aing doang Kang Bagus. Saha mamang keuring ngaran baheula? Hah? Ngaran gaul mamang saha? Bahala? Alek dong. Alek cenah boho. Wo mun ka Ocong teh mun sakeun aya babaturan mah aya Alek geuning. Sombong, hebat jasa. Cek tuh aya ge belek. OTW. OTW bener aing teh nyaho Ocong. Batur sok naon sok ngin status OTW. Aing teu ngarti aya OTW teh naon sih? OTW itu lamun istilah kata mah disebutnya singkatan. Oh, singkatan. Singkatan OTW itu. Berarti OTW itu singkatan. Seperti Kades, Ya. Kepala Desa, Kepala Desa, Sekdes, Sekdes, Sekretaris Desa, Sekretaris Desa, RT, RT. Rukun Tetangga, itu singkatan. Oh, ai OTW. Singkatan. Singkatan. Seperti Kades. Nah, seperti Kades. Kepala Desa, Kepala Desa, Sekdes, Sekdes, Sekretaris Desa, Sekretaris Desa, RT, Rukun Tetangga. Rukun Tetangga. Itu singkatan. Ai OTW. Singkatan je. Hah, aing
nyaho cek si tadi singkatan. Cuman heuh naon singkatanna? Astagfirullahaladzim. Seperti sekde eta kades kepala desa, sekdes sekretaris desa, RT dukun tetangga eta singkatan. Ayo OTW. Sekolah tuh kita singkatan. Aing teh nyana kudu sakola ieu. Aduh, jengkel aing. Nyeri tolol. Kunaon? Nyeri DL. ngopna ada ya singkatan. Bisa aing ge. OTW singkatan aya. OTW singkatan aya. Nah, ayo Ocong. Idi abong-abong teh ocong. Ya lah. Emang tuh bisa orai gitu. Enggak. Ocong. Teh. Tolai. Ocong to OTW. Ocong tolai. Waria. Lain. Nah, Wajahnya amat tampan. najis. Najis naon? Tampan lebah manana begeut bagusan parudan. Mendingan kayak bagusan aing pada aya lalaki jelema begeut cepak ayo. Irung eueuh naon eueuh. Tapi sia mah beungetan. Adi makan lah pamali. Oh, terima kasih ya, makasih. Sahanu mesar boboko. Terus? Cileng-kileng di Bekasi. Terus? Sahanu tos masih ngerokok saya bilang terima kasih. Lelelak menta deui. Ayo. Yang kurang kota, terima kasih yang udah ngasih rokok. Eta lamun cok orang kota, lamun cok orang Sunda, kan orang di tempat orang Sunda. Sunda. Nah, Hatur nuhun, notos masih rokok. lamun Sunda. Dekat mana? Oh, eta lamun Sunda, lamun misalkan Jawa. Jawa. Nah, Sundoro singgay rokok. internet macam mah. Ajong teh. Dalam begitu ta. Lamun cok orang Inggris. Mending bonan. Inggris. Oh, Inggris. Beda. Kumaha? Thank you for smoke. Monyong amat. Lamun cok orang Jepang. Tah Jepang mah bedok. Kumaha? Beda deui. Arigato rokone. Hei. Arigato. Arigato rokone. Hei. Lamun dibadana 2 bungkus. Kumaha lamun misalkan Pak Bram mere deui nya 3 pak. Mari makan anak kumaha? Loba. Oh, beda. Kumaha? Arigato rokone. Hei 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 hei. Nah, bahan jabla ya ini. Eta Jepang. Lamun Arab lain. Lamun Arab beda. Beda. Kumaha? Alhamdulillah. Oh, lamun orang di bade ku Batur teh nyebutna Alhamdulillah. Oh, nya nama asal al we kitu nya. Lamun di badana Sabatang. Allah sabatang aman. Atuh alhamdulillah kene we Sabatang emang. Di acara naon, Bro? Acara nyuratan nih nya. Kang Braina. Kawinan. Kawinan. Sang ngaran panganten awena saha? Ngaran panganten awena saha? Bisa nanya kacak-cak sireum. Ngaran panganten awena. Bu, saha Bu? Saya tuh tahu Bram nanya tuh. Pak Bram, saha ngaran panganten awena? Pizza. Hamburger. Pina. Pis. Diana. Priska. Dalam rangka acara pernikahan Neng Priska. Ya Bapak Bram. Ngawinkeun Priska. Priska anakna Bram bapana. Goblok. Bapak Bram nikahkeun Neng Priska anakna Bram bapana Bram lain anakna. Modal dia sana yang dia. Priska Anakna saha? Bram Bapana. ya Bram orokan deui geus lah. Oh, pernikahan tuh. Udah doakeunnya. Ya. Mudah-mudahan kedua mempelai jadi keluarga nu sainah mamawa wadah. Sakinah. Ya, teu Mariati bisa diajak. Sakinah. Biasa aja kelos. Jengkel mah. Sakinah mawadah warohmah. Mudah-mudahan si jadi rumah tanggana di parawan pikan ini awet terus. Mudah-mudahan nang cepet dibere momongan. Ulah. Iya, mun bisa mah momonganna anakna ulah awewe, mun bisa mah lalaki. Heeh. Abe cepet nyundatan. Nanggapain deui. Dek awe dek lalaki urang syukuri. Titipan ti Allah mah. Jidinya kan aya pernikahan jeung nyundatan. Atuh heuh. Beda ngucapkeun. Sarua bae ngaranna hajat mah ngucapkeun mah sarua keneh bae. Beda. Beda pelebah manana. Lamun panganten ieu
Pengantin kedua mempelai, ngucapkeunna gampang. Kumaha? Pengantin misalnya. Aing pengantin awewe. Aing pengantin awewe. Ih, jore amat. Hayang beuleum bae mah deui bae. Atuh beuleum ayo hayu hakan di sia nya. Ulah kene teh atuh. Iya, tuh mana lagi awewe. Ganjen. Aduh, hayang pipis. Tuh di kebun awi atuh sia. Assalamualaikum. Sahanya. Udah gitu aja keles. Tuh wow. Teman sekolah. Oh, Mau amplop tuh. Jadi tolol. Pangan sini minta amplop. kan kondangan deh. Lain nanyakan. Nya ucapkeun selamat. Oh, ngucapin selamat. Assalamualaikum. Teu kudu ucapkeun. Beusi teh selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menempuh hidup baru. Pengantin. Saroba aja pengantin sunat ge. Lain. Aing pengantin sunat coba. Pengantin sunat. Gede amat lihat sama sudah tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ah. Selamat menempuh bentuk baru. Nah, bentuk baru sih sarua bae. Beda bentuk baru. Beda pelebah manana. Nyana kan kuncup. Iya. Dikeret. Iya. Ngelepot aya helman. Beda kan? Tadinya helman ya. Oh. Jadi aya helman ya. Pernikahan. Nih. Nih memeh orang kawin kan ijab kabul. Disebutna nikah. Nikah. Tah nikah eta aya berapa huruf? Nikah eta aya 5 huruf NIKAH. Mengandung hati setiap hurufna. Dah, sanya nyahoanan. Jelas. Ulah sok pinter. NIKAH. Boleh penites? Boleh? N. N. Niat karena Allah tuh. Heunya. Jadi rumah tangga niatan karena Allahnya Neng Priska supaya orang untuk laut sauyunan rumah tanggana saling pengertian etalah keluarga romantis niat karena Allah. Amin. Tapi ulah niat karena nafsu. Benar. Lamun ulah niat karena nafsu kecos-kecos deui. Benar. Mungkin loba bae ge. Eta N. I. Iman dan takwa. Jadi dilandasi Landasnya teh urang iman dan takwa supaya rumah tangga lurus ulah bungkal pengkol. Benar. Maka goda. Keluarga sakinah mawadah warahmah. Keluarga sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh. Dosa. A. Aja ke kamar. Ha. Hantem coy. Hei. Jamin hantem bae dak batur. Loh, kan buka urang. Atuh boga urang ge ulah main hantem bae jeung jari. Pandihan teh paling puleungeun. Make naon? Eta nikah Kawin sia. masih 5 huruf lah. Kawin 5 huruf kene. K A L W N. Tak. Keindahan milik kita berdua. Cek pangantin berapa ngontrak abeh. A. Amanah tetap dijaga ikrar janji hidup semati di depan penghulu. L. We tolong L segala. I L. We Hi, kubur berletik mah K A W tuh. L. K A L W walaupun senang walaupun susah kita jalani bersama. Oh, benar ya. I ikhlas menjalankannya. N. Nonggeng hayu nang karak hayu. Ya nonggeng hayu nang karak hayu. Alhamdulillah toh. Mang, mendingan urang ngalaguan lah. Lagu kumaha? Lagu anu ayeuna teh mamang anu meraktekkeun. Terus Nu ieu teh eja. Ayo. Mamang bisa ngejah. Mamang sekolah meureun keur ieu. Hah? Mamang keur sekolah meureun. Alhamdulillah goreng-goreng dia sekolah. Kelas sabaraha? Lah berbentuk kamodalan kelas 3 eureun. Oh, 3 naon? 3 luhur bae ada budak ayeuna. 3 kali naik. Oh, 3 kali naik. Sakali naik, Di ka tengah, 2 kali naik. di ka dopang. Katilu Turun deui. kunaon? Ke Basireum. Ai maca mah bisa meureun. Aya nu masa macam-macam bisa. Ai nulis. Nah, lamun nulis masa-masa kali teh nyaho aing. Ai sia nulis teu bisa maca teh nyaho. Ai sakola naon ngaranna? Sekolah BKI. Naon artina? Bubur kacang hijau. Ngelebokeun bae. Bisa ngejah aja kumaha? Ngejah cak aing teh kieu. IN ini, engke ku mamang dibalasna. Dibaca ini bisa. Dibaca ini. Gitu dong. Iya. Oke. Bisa. Bisa. Awas sila mun tulis dia. Ayo. Siap. IN ini Dibaca ini. ya. A uku Dibaca ini. geblek. Masa Ah tadi ditanya gitu. atuh
ini baik. Ingat, Kedua kali kan beda. Aku berarti dibacana aku. beda ngomong deh. Ayo, Tuturkeun maksudna. Tuturkeun aing datang ke pasar Curug, dia capek-capek dah. Ibu saya. neki ini. Cepat dengan negeri baik. Kadang kayak diuk kan. Oh iya kan. Loh, nungguan diuk heula aing. Enggak deh. Bener. Hah? Bener. Urang moal diuk moal. Ayo kan. Kadang nyamban berkat. Berkat Bohong beram lah agak. dibawa dibungkuskeun ge moal. Dia dibungkus bubuk kain putih daek. Ayo masih. Modal eta mah. Tadi. Kuku kolotan-kolotannya anak tuh ulan. Biasanya kan dipakai mah celah nih ngora kada ge. Obat di tetangga aing kakak nama hirup kayaknya aja nama semua dah. Mantap udah jadi adik jadi kakak saja. Tuh penting kakakna. Pasileton berat. Kalau kan dia. IN ini Dibaca ini, aku dibaca aku, mo anyenyek dibaca monyet. coba satukan Ini aku monyet. pintar. Tuh ibu bagi tepuk tangan. Saking terharu ya bu. Terharu saya juga bu. Mahina ya. Ngahina lebah mana? Puas. Puas kunaon? Mana kain monyet? Peteng ngejahkeun. Coba Dapat deh. baca. Coba IN ini dibaca ini, aku dibaca aku, mo anyenyek dibaca monyet. coba satukan. Ini aku monyet. Bener. Besar aing nyanyi, Hah? aing nyanyi. Ayo. Dia nu ngejana. Ayo. IN ini Sian dia. Aing nu nyanyi. oh aing kok Udeng. IN ini, dibacana naon sih? ini. Aku, Dibacana naon sih? aku. Iya. Mo anyenyet. Dibacana Monyet lah. coba satukan. Aing di bae. Sian ngomong, aing nuturkeun aing nu nyanyi. Oh iya iya. Diperkosa kali sih. Ini. IN ini Dibaca ini ya. Ya. ulangannya ka budak sih ya. Ai budaknya ngerti heula nya dibaca ini jangan dibaca ini jadi gitu. IN ini Dibaca ini aku dibaca aku mau anyenyet. dibaca monyet Coba satukan. ini monyet aku pinter. Ini resepun jasa. Ini aku monyet. Atuh kan gitu tak kayak tadi ini monyet aku. Lain sih tadi mah. Naon? Coba dikit. Oh, ini pasti aku dengan sadar. Iya operasi yang nggak dibayar soalnya. IN ini Dibaca ini aku dibaca aku mau anyenyet. dibaca monyet Coba satukan. ini monyet aku. Ini aku monyet. Rek mangga kan gue lagi bijakin di sini monyet aku. Lain ini aku monyet aku. Aku ini monyet. Wah banyak aja ini monyet aku cek aku ini monyet atuh enggak saya geus ngaku mah bunya geus ngaku penyananya tadi naon kudu pusing-pusing tuh bapak nu hajat ke geus ngomong geus teu kudu pusing-pusing geus sia monyet Lain monyet aku. jadina Ini aku monyet. atuh heuh pan tadi kayak gitu Sia, maksudnya sia. heuh aing Monyet. ini monyet aku bener Lain. kuduna Ini aku monyet. atuh gitu-gitu kene Ini aku monyet. Monyet aku. jangan siap buka labuan anu taman kanak-kanak taman kanak-kanak Ayolah. kumaha Lagu eta mah lagu baheula. Orang masih kena di TK. Di pagahan ku guru laguna lagu memperagakeun masalah leungeun, gerak leungeun, gerak suku gitu. oh Memperkenalkan tubuh. beda banget saya oh bangetan gitu nya Aya tolol.
Aing yakin sih beungetan. Aya. Yakin aya. Aing dek nanya eta sia. Aya naon? Hidung, Aya, mata, aya, bibir, aya, pipi, iya. halis. Aya beungeutna mana? Iya. Ih, kan ieu hidung. Hidung, Mata mana mata? mata, Ieu naon? ya halis, Ieu, bibir, ieu. pipi. Aya beungeutna. Oh iya. Berarti beungeuten sia. Oh, main salah nieun meureun. Anu kieu, saya punya tangan yang kiri, yang kanan gitu. Oh gitu doang. Saya guru, maneh murid. Aing di muridan. Nah, aing di murid di guruan. Oh di gurang boleh boleh. Siapnya? Awas saya budak teh hidung nyontokeun. Segala sesuatu nyontokeun jelema nu tanya teh ibadah. Ulah ngalawak, ngalawak urangna kudu memberikan pesan-pesan moral ka budak. Iyalah. Siap. Ya, Saya punya tangan yang kiri, yang kiri, yang kiri, yang kiri, yang woi dang yuk. Iya, leungeun gerakkeun yang kiri. Tadi dia nyanyi na kumaha? Saya punya tangan yang kiri itu. Kan lain kamu. Coba mun kamu punya tangan, aing pasti ngomong yang kiri yang kanan. Aduh sia bae sorangan saya punya tangan. Saya punya. Aduh sia bae kudu ngajak aing. Ini aku monyet. Kamu lah. Kamu gitu. Kamu punya tangan. Kayak itu pakai air. Kasih ya. Bahkan itu nunjukna. Emang saya tuyul di situ. Toh, siap. Toh. Saya punya tangan. Kamu Ulang ngarubah lagu batur lah. Dia kena revisi kan? moal kamu punya tangan moal kok gitu mah. Kamu punya tangan. Ulah sok lawan cak-cak lagu batur saya. Ini aku monyet. Ya. Saya punya tangan yang kiri. Kiri mana emang? Dusun saya sekolah hidupnya. Iya ya. Iya, Con. Kiri tah. Sekolah sama hidupnya mancak sama di SD doang sih emang kayak SMP pan. Sombong Pak SMP. Lah dua orang lain yang kawin. Bandatok. Saya punya tangan yang kiri. Kiri ya. Iya kiri, Cong. Paneta. Coba saya nyampe itu. Coba saya nyampe itu. Galak ya. Saya punya tangan. Ini aku monyet. Ini bukan Bram kalau deh. Bram lebih baik sini. Ajak main bola ya, Bram. Ayo. Jangan ke kiri. Ada negara ya Bram dong. Ayah Bram dong nih. Saya tanya. Teman sekolahnya Bram. Galatan tadi datang ya. Aja lamun aya kunana tuh. Apa yang minta duit tolong. Jadi dia yang ngomong, ayo. Kudu narimakeun jelema mah, Cong. Ya, teman aing loba nih. Pagawean. Masing-masing boga pekerjaan. Hendak nyanyi mual. Pan nyanyi masih ya aing. Kan macam perang baik. Saya punya tangan yang kiri, yang kanan. Saya punya kaki yang kiri, yang kanan. Saya punya mata yang kiri, yang kanan. Katanya Saya punya kuping yang kiri, yang kanan. kuping. Saya punya kepala yang atas, yang bawah. Modal dia. Dia malah kepala, ya hulu. Udah cek, cuma bener. Aku jadi guru sekarang. Enggak, mal bener sih. Kamu harus jadi murid. Lah tadi kayak Kalau kamu tidak mau saya pulang. Oh ya. Aing tadi monyet malulu lah. Mau ucul ya mah. Itu tuh lempang. Kayak ngadengnya kreng. Nggak masuk. Ya ada bola. Kali aing gitu ya. Padi mah sekolah. Panas. Kring. Masuk. Ocong, Iya, Pak. sebelumnya belajar, lihat kukunya dulu. Hah? Kukunya. Aing tadi udah gitu ya. Aing mantap. Balik aing. Iya, Pak dulu. Apa? Ocong udah mandi. Udah. Tadi berangkat di rumah jam 7. Enggak. Jam berapa? Pas hujan bae lah. Sama tadi gitu kan dia. Kebanjiran nih malahnya mau dikegedebogan lupa. Ayo jalan tolong. Oh, udah tadi hasilnya gitu. Atuh, saya mah imannya deket kali. Iya resep. Besok kumaha? Lamun putih aing jeung bikang geus sancak jadi duduk langsung. Aduh sadidina aing mah langsung.
Acong udah makan kan? Udah. Pinter. Kesini berangkat sendiri apa berdua? Kan isi kubrang salah. Ini sekajin kumaha ke isi bayar lagi nyana. Sih. Atau kudu nama saya mun gablok ka isin mun gablok ka isin mah geus teu kudu dibayar. Berarti kan itu mikiran bayaran nih, Mas. Oh nyana mikiran. Udah, Pak. Nah, udah. Coba lihat kukunya panjang-panjang enggak? Kenapa itu kukunya panjang-panjang, ha? Kenapa kukunya nggak dirawat? Tadi Kalau kukunya panjang itu nggak boleh, ha? tadi Nggak bisa begitu kalau kukunya tuh kalau panjang-panjang kayak gitu nggak boleh. Tadi- Itu sama tidak mendidik. aing guru atuh. Usia murid. Sia doang gitu langsung baik. Kering 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 kering. Kering. Masuk anak-anak. Kena garikeun helm ini. Botak negara kadija. Oh. Kering 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 kering. Kena meletak eta. Kering 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 kering. Oh, kayak bos orang. Tah, Orang gelang. Datang orang gelang. kita Oh. yang tadi di Facebook ya. Ah betul. Kering 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 cemerok kan ya. Kan goblok gitu baik. Tanggal hiji kangnya ketemu Kang. Ya, Di mana kan? hah? Di gelamnya. Enggak di gelang. Tanggal hiji Juni. Tanggal hiji. Ya, tanggal 2 na. Pul eta pul putra tola. Tanggal 2 na. Nanti di Cisoka. Ya mah curhat ke hayang kalaku. Sia eta mah ngomong. Kering kering kering. Goes goes. Sepeda butut. Cia asup kolong. Oh nggak masuk. Ya. Kering kering kering. Dari mana? Hei, dari mana? Kenapa? Maunya apa? Lambat. Kamu kalau lalat kenapa? Datang atau? Apa urusan dengan anda? Mana yang guru? Belum. Aduh guru aja, nggak boleh kayak gitu. Pukulnya nempok. Hah? Pukul. Kok saya udah rapi ngapain? Hah? Buang, buang. Saya bulu. Naon sia? Kacau datang. Hei, lihat bukunya. Hah? Buku. Mohon maaf Pak, tadi kena gaji. Mudah-mudahan gitu ya. Saya nyanyi, kita mengatakan, saya punya tangan. Ayo. Mampu ini kepala, yang atas, yang bawah, yang mana yang kepala, yang mah. Cek tadi hulu. Ya, saya punya tangan, anu lempeng, anu bengkok. Dah. Buru bebas. Apapun yang di Gampang ngomong mah, dia gampang ngomong gampang. Lengan cangkel. Saya siapa? Guru harus berarti anak murid harus Dia tahu tapi lengan cangkel, tolong. tidak bisa begitu. Gampang kenal. Saya punya kaki anu panjang, anu pondok. Duh, ayo. Bagus. Berarti Anda lurus. Wah ini salah anak jangan bisa anak kos gitu bro. Juga ah? Saya siapa saya? Guru ingin nyawa lembongkan. Coba kesini ke sini, minta sini. Ini sebentar sini. Ulah kadi. Sini Hai sebentar. isin. Coba dong samperin dong, bapak berapa? Cangkel aing lah. Ke sekolah gini kan? Lempengkan. Bisa kan tadi kan? Ke sekolah. Dusun. Ternyata kan bakal edan dia kan? Saya kira mau tanpanya nah tuh mau boga duit. Emang punya anak saya kira. Hai, maju. Iya, ya. Halo teman-teman YouTuber. Mudah-mudahan ini. Lempengkan suara. Saya punya mata anu beureum, anu belekan. Saya punya kuping anu remes, anu basil. Bau. Saya punya kepala anu bulat, anu panjang. Tuh, alhamdulillah tanya. Nah, bener. Urang doakeun Bapak Bram sekeluarga Ya. sing jadi sing hajatna berkah Berkah, salamet. amin, amin. Sing kaharupna sing aya kemajuan. Amin. Oke, urang minta doana di Kang Bram, mudah-mudahan urang oge saya Lain di- kemajuan. Lain di Kang Bram di KBH mah Di KBH. doana mudah-mudahan putra toleh ka hareupeuna bisa lebih maju. Karena kunaon urang ayeuna nu hese melestarikan seni budaya mah, bener. mempertahankeun nu hese ge. Minta dukungannya. Urang bingung cek batur tina tok seni budaya eta pertahankeun. Cuman urang bingung lamun misalkan eueuh nanggap urang nekangan naon? Makan syukur. Dia urang paling seneng. Ya, Lamun mahibur orang Sunda. lah sarua we mah endek Sunda, endek Jawa, endek Inggris, endek naon.
tetap masing-masing boga bahasa. Dua nu paling senang. Naon? Sunda jeung Jakarta. Namun Sunda Anu neangan saya. kumaha? Pan Ocong. Heeh. Anu neangan. Heeh. Bisa nanya, Ocong mana? Oh itu. Ocong mana? Oh nangan Ocong. Ocongna mana? Tuh kan, mana Sunda balik? Heeh. Nu mana Mang Ocongna? Kacili ngeunaheun. Oh, nu mana Mang Ocongna? Heuh. Kacingna kumaha? Kacili ngeunaheun. Kumaha? Lamun ka Jakarta, neangan. Heeh. Ujug-ujug. Yang mana sih Mang Ocongnya? Kacili ngeunaheun. Yang mana Mang Ocongnya? Tolong pas Jawa Serang. Kunaon? Isin yang ngadeng. Isin kunaon? Isin lah, pan ujug-ujug. Andi Ocongnya. Ya bilang ngadeng aing. Sunda. Mang Ocongna mana? Oh kan? Jakarta. Ada yang ya. Lain baik pas congeng mah jugu deh. Mang Ocongnya mana? Jawa, Serang. Endi Oconge? Oh, kan makanya isinain pan. Wah, jambalan taku personilna. Oh, Kuah. ai kuah naon? Tuh. Endi Oconge kuah. Oh. Kadangnya kurang lobok kuah conge. Ayo, ai. Aya baturan. Tah. CF tuh Medan. Tah. Kapan kali dia? Hadiah dia. Kapalang dia. Lagi ngelet lah. Iya tadi Ocong. Tak sia jendak di pagahan silat si Ocong usia. Aing mah ada gak nonton. Oh, Iya jangan ngomong-ngomong belajar silat ke Ocong tuh. Aing istirahat. Astagfirullahaladzim. Allah. jolang. Maaf ya banget. Kalau yang gampang sih bener-bener aja. Naon sih sia tuh aing mah dibeja ayeuna ke besi. Kenal Kamanatan aing aman saha? ku si Tolai. Tolong jak bapak aing goblok. Nempel kawalan sih ya. Eta bapak kalau sih ya goblok. Atuh kumaha aja nya geus nitip amanat ka aing. Atuh bapak tolak ulah si tolak. Teu batur aing gapleh geureun. Eta cenah. Tuh mamang sia aja si antum awakna gede, bagus, daharna nya nama bagus, chicken bae. Anu paling gede teh anak aing nu laki Ocong awakna lembek. Makana emang naon utah gitu. Makana aing nitip amanat ka sia pangajarkeun silat. Dah bisa gitu sih ya. Sia mah aing mah amanatan ku si Tolai. Apa? Aduh kumaha? Jeung aing jero beuteng eta si Tolai ngomong ka aing ra ke ajaran silat teh Ocong nya. Kita make HP teh ngomong. Kumaha silat tadi coba? Ya, pas kieu. Milok bisa. Ya mah ulah nu ngora ulah nu kolot ai ilmu mah pangabisa mah moalnya moal umur. Bawa masih jati heula nu pae. Di mana-mana lamun naik silat pertama-tama kita pasang kuda-kuda. Oh, pertama-tama pasang kupu-kupu. Kuda-kuda. Kupu-kupu. Kuda-kuda atuh cong. Kuda-kuda berapa kali? 2 kali. Kupu-kupu. 2 kali kayaknya kan? Ku masih apa nyuk. Ayo, Ya, kieu ya. kalau bisa kamu ngalicaknya. Kasih kuda-kuda heula. Dia lah mana ya? Kita cari dan cebok. Ayo. Pertama orang tonjokkeun harus. Isin ae kanu aja. Kok isi? Atuh nu bener make efekna kos di film-film. Kar. Oh. Aja aku masih cong lah. Nyambung. Ngambung di mana aing karsiadus atuh kardus Heeh, tidak ngesian jauh. atuh ngilukeun aing. Aing teu diuk ge, kita ngajar silat, giliran diajar kita bener kumaha aja sia. Ganti belakang. Oh. Cong. Ngek. Berat lah. Isin aing gawen itu. Aing menyambung kan. Siang apa tuh, celok? Bener sianya mau ngelukeun aing nya. Wah. Oke, hayang nyaho aing. Gak. Cang. Parah lah. Maksudnya aing ngeceng doang. Sudah ngeceng. Nah dusun. Pan aya gagang, naon
Gam. Emang itu bisa? Ini mana kecemong. Yang ngomong dia aja. Ayah ayah masih kayaknya mang geus besi udah luar jam sekolah nek belum bisa. Kecemong baik. Apanya nang ngena juga sih aing dikelembang. Dus. Kunaon sih? Suku aing suku keram pidatana keram. Ayo sablok pernah yang magahan toh. Aliu aing. Ayo bege. Aing 5 menit domnya jauh gajian. Oh yang hujan dulu kan jatuh. Masih ngomong gaji tak? Lu bayaan tuh bu. Nah, terus, Buka cong. buka. Kadang. Meski kumayang poy. Banyak guru nanya kon. Masih toh? Kumaha? Ini aku monyet. Ya. Lah, kumaha bela. Ya, nges ya. Lagi gitu ya, Bro. Gigan. Benar. Buka, Cok. Buka. Hantam dulu. Aing ge embung. Kapiran aing dibaren teh geger otak euy. Tah, eta sakitu doang. Aing teh nyaho di tuna mah. Hah? Teu nyaho. Yang jelas urangnya geus ngahibur ka Kang Bram cenah walaupun seeutik mocong ieu mah carek lain kaul lain hayang nama hayang disawet cenah walaupun hayang nyawer hayang dihibur sakedeung cenah Dihibur ku Mang Ocong. alhamdulillah. Bangga jadi lelaki penghibur. Najis aing makasih ya. Mengapa? Jadi lelaki penghibur. Oh aku double. Alhamdulillah Mang Ocong ya. Aturnya hampura kena bejaan karena ieu kan jobna kiduan. Oh teu naon emang job sama padat. Isuk-isuk macul. Alhamdulillah geus anggeus. Macul doang. Aju. Aing mah ngebon bae poe. Wih, pantasan bulan puasa nongol-nongol kayu mah anto atuh geus pakaianna loba ieu ngebon dangdeur paling nyala tanah lega. Lain, dangdeur mah nyabutna. Wih, nu babari mah tinggal ngarambetannya. Wih, mah dikulupna kulanas. Cau, ayeuna mah cau ukuran 4 genep bulan ge geus panen. Nah, jelema ompong bieu. Pan sia ngebon cenah Cong. Ngebon. Heuh ngebon. Ngebon rokok. Ngebon beas, ngebon minyak. Ayeuna loba bon aing di mah warung. Eta mah ngahutang budeg. Ngebon. Pan ngebon ngahutang. Aing ke dieu pula puasa. Oke. Duit teu boga. Pamajikan ngomong. Wajar tuh manggung. Euy. Beas minyak beak anggur ngebon kawan kata aing ngebon di warung. Ayeuna loba bon aing. Eta mah ngaranna ngahutang kasbon. Tak. Sia goblok aing monyet. Nah, ampunannya Kakang Bramnya, kasadana keluarga Kang Bram, mudah-mudahan sing diparanyakeun umur, Amin. Diawetkeun umurnya, Amin. Berkah hajatna. Amin. Ini panganten sing jadi keluarga, Sakinah mawaddah warahmah. mudah-mudahan awet rumah tanggana, Amin. nepi ka huwisa, Bongkok. pika bongkoknya. Jadi mau ngocong kali tesono nya, Ya. kumargin karunya isukan hari kerja. Heeh. Hari kerja betul. Emang geus waktu nanan. Emang geus waktu nanan. Nya berapa emang? Jam 11. Nah, rasanya sajem orangnya alhamdulillah. Hampura Kang Bramnya, hampura ka sadaya-sadayana para nu hadir, mangacong lain pesona saking geus cukup. Yang penting urang geus salasanakeun
perintah ti Kang Bram. Amin. Saya Ojong Putra Tolai. Saya Anto Putra Tolai. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.